Salajengna kumaha atuh ieu mah wayang atos janten, yuk urang tingali langkah-langkah pembuatan wayang golek. Anu kahiji mah jelas urang kedah nyiapkeun bahanna. Kai anu dianggo kanggo ngadamel wayang golek teh kai anu memang gampil di raihna ataupun di canakna nyata kai albasia. Sabaraha cenah ukuranana kai kanggo ngadamel wayang. Kanggo ngadamel wayang pada umumna tergantung tina bentuk wayangna. Bade ngadamel wayang kidang, kidang hartosna alit. Bade ngadamel wayang ayeuna pentas, pentas ageng tah sapertos ieu. Ieu aya bentuk-bentuk wayang kidang sareng pentas, ukuran pentas. Pami kidang alit, pami pentas mah ya standar sapertos kieu. Janten anu kahiji langkahna anu kedah disiapkeun mah urang nyiapkeun lah kai. Kai anu digunakeun teh kai albasiah. Eta. Dina kai albasiah eta tangtosna kai anu memang hiji gampil di pilarina, kadua lembek kanggo dipidamelna. Eta kanggo bahanna. Naon atuh alat anu digunakeunana? Alat nu digunakeunana diantawisna hiji bedog. Tangtosna sadayana terang. Anu disebat bedog mah. Namun bedog anu digunakeun kanggo ngukir wayang golek, bedog khusus anu disebat bedog betekok. Disebatna bedog betekok. Eta ragaji anu kadua. Anu paling utami dina ngadamel ukiran wayang diantawisna peso raut. Aya sababaraha jenis peso raut oge, aya peso raut kanggo kai, aya peso raut kanggo awi. Anu digunakeun mah dua panginten, nya tiasa kanggo awi, nya tiasa kanggo awi. Eta kumaha atuh lengkah-lengkahna? Engke urang tinggal ka payuna. Kumaha lengkahna ti awal? Ti awit para siswa SMP ya motongan kai dugi ka ngabentuk, dugi ka ngecat. Yuk urang memulai seni budaya ukiran wayang golek ka ibu kalih bapa anu maksad sejak neuleuman ilmu pawayangan
mangga lebetkeun ka SMP Yayasan Atikan Suna. Rupina sakilas pakuat pakait sareng wayang golek urang dicekapkeun sakitu. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.